Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui sareng simkuring Ujang Combro. Saperti biasa dinu danget ieu simkuring bade macakeun deui carita dongeng anu judulna Dongeng Bahasa Sunda. Carita ngeunaan Putri Panganten jeung siluman hileud. Mangga dipihatur ka pamiarsa wilujeng didangukeun. Dongeng Bahasa Sunda. Carita ngeunaan Putri Panganten jeung siluman hileud. Kacarioskeun zaman baheula jenengan Sang Hyang Gandarasa ari garwana Ratu Ratnasari kagungan hiji putra istri jenenganana Putri Sarirasa. Eta putri dina yuswa 3 bulan ku ramana ditilar ngalalakon. Barang dina yuswa 12 tahun eta putri hoyongeun tepang sareng ramana Sang Hyang Gandarasa sarta tumaros ka ibuna. Ibu, di mana ari ama? Ibuna ngalahir. Teu aya ama teh ngalalakon. Tuluy putri teh nangis sarta nangisna dikawihkeun. Amar tulus menang tahun, samar lawas menang bulan. Diri kuring geus pati, pegat nyawa kaleleban. Hayang tepang sareng rama. Saur ibuna, mata karunya temen isuk mah hayu jeung ibu urang teangan. Ari isukna tuluy ditareangan ku ibuna jeung ku putri. 3 poe 3 peuting kahujanan, kaibunan, kapanasan, entak-entakan. Barang nepi ka leuweung kai putri teh hoyongeun ngaleueut tuluy ngalahir ka ibuna. Alah ibu, hayang nginum cai dina kendi. Lamun aya nu ngabantun bakal diangkeun salaki. Ari saur ibuna, sabar bae ari di leuweung mah ulah sok sasaur-sasaurna pamali. Harita keur caralik kurunjung aya anu sumping ti lebak. Jelemana kasep ngalempreng sarta nyanda kendi. Tuluy nyamperkeun ka putri. Putri teh ngahuleung. Tidinya ibuna mariksa kanu mawa kendi. Sampean nyadak naon dina eta kendi? Wangsulna, sejak nyaosan jangjina putri. Saur ibuna, sampean anu ti mana? Wangsulna, lembur jisim kuring di padusunan. Disaut ku putri bari ngawih. Atuh syukur bagja kuring anu haat nyanda kendi diangkeun jadi salaki. Menang salaki ti janji. Tuluy dileueut eta cai ku Nyi Putri. Ibuna ngalahir. Putri, atuh ayeuna mah urang balik bae. Neangan ama mah sugan
engke bae salaki maneh sanggupen. Nyi putri nurut ka ibuna. Tuluy marulih deui ka bumina. Alet-aletan tiluan sareng pimantueun. Barang sumping ka bumina teras bae nikah. Ari dina wengina tuluy dikuleman. Ibuna kulemna di tengah bumi. Kacarioskeun eta caroge putri teh jadi hileud sagede guguling. Kira wanci tengah peuting kadangu ku ibuna putri teh nyeluk-nyeluk bari semu nalangsa. Saurna, "Alah ibu, hareudang bajengjang teuing." Ari saur ibuna, "Wayahna da keur papanganten." Eta hileud teh neureuy ka Nyi Putri. Leup neureuy srek memuncanganana. Nyeluk deui putri teh ka ibuna. "Alah ibu, hareudang bajengjang teuing." Saur ibuna, "Wayahna da keur papanganten." Leup deui putri teh diteureuy semet bujalna. Gero deui putri teh ka ibuna. "Alah ibu, hareudang bajengjang teuing." Saur ibuna, "Wayahna da keur papanganten." Leup deui putri teh diteureuy semet susuna. Nyeluk deui putri teh ka ibuna. "Alah ibu, hareudang bajengjang teuing." Saur ibuna, "Wayahna da keur papanganten." Leup deui putri teh diteureuy semet mastakana. Tidinya mah jeup bae repeh. Tina lila teu kadangu deui nyeluk-nyeluk, ibuna panasaraneun. Tuluy dipariksa ka pakulemanana. Putri teh geus teu aya. Ngan aya hileud keur gulang-guling. Tidinya ibuna gendongan tutunggulan di lisung. Jadi tatangga jeung urang mana-mana ngadeg-deg kabeh. Eta hileud pada numbak, pada ngadek, pada neunggel. Tonggoy bae pakarangna henteu aya nu teurak. Aya hiji nini paraji boga pituah. Mawa nyere laki 3 jeung daun seureuh mulang. Eta hileud teh geus poporongkolan bae sieunun ku nyere laki jeung seureuh mulang. Tidinya ku eta nyere laki dirangketan. Eta hileud teh gugulingan bawaning ku nyeuri. Tuluy ku nini paraji diturih ku congo daun seureuh mulang. Barang pek disuat ngaburelih belah 2 eta hileud teh. Tapi Nyi Putri geus pupus. Tuluy ditarangisan jeung dipapangku. Kacaritakeun deui ibuna Ratnasari beurang peuting gawena nangis bae kaedanan ku putri sareng caroge. Waktu magrib tuluy angkat ka pakuburan putri. Bari ngaronda di handapeun tangkal jambe sinagar. Ari upih sinagar teh nyorolok ragrag ka handap keuna kana tonggongna neupi ka gorowong. Tuluy ngajerit maratan langit.
les teu eling. Terus bae ngahiang. Jadi kuntianak tina asalna kaedanan ku anak. Sarta manehna sumpah sa anak putuna hamo wani deket kana tangkal sinagar. Jeung ka anu sarupa eta saperti tangkal jambe. Geus kitu mabur kana grei sawarga Sang Hyang heran. Didinya tepung deui jeung salakina Sang Hyang Gandarasa anu matak di tanah Pasundan anu ngajuru sok make upih di unggal juru imah jeung di dina panto. Omongna indung berang kasieun kuntianak tah kitu nu matak ari di leuweung ulah sok sa omong-omongna. Kitu deui jalma-jalma kalampah pisan anu nyepah sok dipikeun tungtungna daun seureu. Nya eta tina sasakala dipake nurih beuteung hileut tea. Ceuk paomongan bisi aya peurahna. Nah, sakitu we baraya caritaan dongeng ti Simkuring Ujang Condo. Mugi ka pamiarsa baraya kahibur. Dinu caritaan dongeng ieu Simkuring mah ngambil hikmah nya dinu caritaan ulah sagawayahna urang teh boh kamana-mana angkat kamana-mana atau nepi ka tempat anu sanes panyicingan urang nyebatkeun anu awon kumaha lah lalampahan ulah lah komo di tempat anu mistik. Urang tuh kedah nya sopan kedah nghargaan kitu we kesan pesan ti Simkuring mah kanu sanesna umatnya. Mangga atuh dipihatur Simkuring bade istirahat kasadayana oge. Mangga wilujeng istirahatnya. Amit mungkur amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.